Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam tiga luga nu ngajawab salam mudah-mudahan sing arasup ka surga. Bedasan amina jeung ngajawab nabi. Ka surga hayang ngajawab henteu eta. Kapetir jalan Allah ka makam jalan sempit anu hadir manisar anu ngajawab salam manisati. Daun salam daun tales katingali kusim kuring ibu-ibu nu ngajawab salam masih kene leuleus kahadeta daun talesna ulah dicampuran ku kentang sing goreng orang dia leuleus teh keur mikiran hut ieu maleng goreng sangka bisi orang dia barokah hutang beres acara sing lalunas tah nu amina bedas rada gede hutangna. Alhamdulillah gede hutang alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi amantu billah, bismillahi takhassantu billah, bismillahi la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairul bariyah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala dzatil mukammalati wa rahmatil munazzalah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'walah wa man tabi'ah hudahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Uslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Al-ayah tamimil ayah wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innal hikmatal isra wal mi'raj ta'limu li ummati wa qala aidan as-salatu mi'rajul mu'minin wa qala du'a Allahumma barik lana fi rajaba wa syabana wa balina ramadana wa hasil maqasidana amin ya rabbal. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil kahatur tipayun kersana pamandu waktu penata acara nu puji sim kuring dipihormat sahibul auqat urang doakeun mudah-mudahan anjeunna sing tambih-tambih kabarokahan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Hadratil mukarramin para alimil ulama warasyatul anbiya para kiai para ajengan para asatid wal asatidah santri wal santriyah nu puji sim kuring dipihormat wabil khusus kakersana anu mulia guru sim kuring tokoh masyarakat kersa Bapak Haji Umar nu puji sim kuring dipihormat Jakalampungan kakersana Bapak Haji Odon Firdaus nu puji sim kuring dipihormat Jakalampungan kakersana pun lancet kersa Bapak Ustad Usuf nu puji sim kuring dipihormat urang doakeun mudah-mudahan kasepuhan urang sadayana para kiai para ajengan para ulama di ieu wewengkon mugia sing tambi-tambi kabarokahan ti Allah.
berkah milik rezekina, sehat walafiah jiwa sinarang ragana, sing tambih-tambih manfaat ilmuna ya robbal aparatur pemerintah nu puji simkuring dipihormat keresana Bapak Kepala Desa nyatana Bapak Astaka urang doakeun mudah-mudahan Bapak Kades tina raraga ngaheuyeuk dayeuh ngolah kana ieu desa sing meunang taufik hidayah ti Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal kekalangkungan Bapak Kades beserta istri juga kepada Bapak Sekcam nu puji simkuring dipihormat Sekmat ieu mah nya Sekmat sugan teh main catur sekakmat gitu kan sekretaris oh berarti sekcam ya amun sekmat mah sekretaris mati gitu sekretaris camat nyatana Bapak Amir M nu puji simkuring dipihormat urang doakeun wabil khusus ka Bapak Jarok Bapak RW khusus ka Bapak RT anu perlentengan hanjakal aya nama jadi RT kadang-kadang capek gawe tapi tara kapake karunya kula makan jadi RT gara-gara aya corona loba RT dipikasewot ku masyarakatna lamun aya pembagian bansos di hiji lembur henteu kabagian pasti nu kena sasaran bener berarti kitu mah nya aya nu sok nyalahkeun RT aya apa ieu zaman lagi haladir di dieu nya ece ulah gara-gara corona urang suudzon dengan sesama betul ulah makana tingali aturan pamarentah eta nu 3M eta teh menang ulama ngaistighorohan maka simkuring dasatan kanggo abuya nyebutna kieu cing sok tingali pikir bolak-balik papai rasa-rasa kunaon silam urang hayang salamet tina corona teh nu kahiji kudu make masker sing horeng meme aya corona ge emang urang mah geus diajarkeun ku Nabi salamatul insan fi hifdzil lisan selamat manusia kusabab dina bisa ngajaga mulutna urang mah kadang-kadang masker dipake ngomongkeun batur teu eureun benar maka cak abuya menyebut gitu kakula kang ngajarkeun kiai ceramah di mana bae besok bakal selamat asa daek make masker nu mana kiai abuya lain masker nu dipake ayeuna eta mah hakiki tapi masker majaji dimanapun anda berkata jangan pernah kata-katamu menyakiti hati orang lain tak bakal selamat ieu mah tina corona hayang selamat kami tina congorna teh dekeun selamat ceutana benar ya lamun can kabagian bansos can rezek ulah sok nyalahkeun pamimpin oh cenapan pamimpin nu ngabagikeun nu ngadatana pan nu ngagerakeun dengan pamimpin urang saha Gusti mun cakan bagian mending can rezek bapari geus rezeki mah keke dianterkeun milih muapa hili bab jamaah muapa geus diatur ti dituna papan murah anu mager kamari mah tah keur di ditunya ceramah di ditu di daerah carita ngomong kitu teh lurahna kahareup kamari mah kitu kan geus diatur ti nah gitu bantuan geus ditanya ku salakina masya ngaji menang naon lah geus diatur ti dituna panu mah yang tuh jadi moncang menang corona ulah sok nanyakeun pamimpin mulai lainnya RT cenah pembagian bansos teh dulu wae nu meunang eta mah kaparengan kitu ngomongkeun pamimpin wae ulah suudzon ulah goreng saka jangan mencari kesalahan orang lain mengapa kau suka membukakan aib sesama cek omah eta ge we kesana kemari kau cerita keburukannya semut yang di seberang lautan jelas kelihatan tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan keterlaluan iya saminggu enapakeun lagu eta doang oge masya ulah sok nyangan kagorengan bang kayak daun-daun dianturkeun eta teh bansos teh paya datana cetati menang cemimin menang cetitin menang cemaimunah menang cemai maneh tutung saya tahu cemai maneh ya nanya saya jadi cokotnya nanya kapan majikanna masya aya naon bapana ya bansos usaha oh anu mah ijah
kunaon tadi cokot ku Maija ke kurang sehat ajen ku bapak diantarkeun jeung lumaku bray lumang pajajabkeun eta bansos Maija atuh ya bapak RT lempang bae mabawa bansos ka imahna Maija Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar ngatokan pantau Pak RT. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ma. Assalamualaikum. Keluar Maijah muka kelawang pantau cekrek malara. Cek RT waduh suara pantau geus kode alam ya. Moal teu balangsak ieu jalema ieu. Kaciri Kang nu balangsak mah tina pantau lagi kanenge. Malara. Sok ulin ka imah lurah nu moal kitu pantau lurah mah imana plaktuk duablek. Bangan kitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha di luar RT mah halo RT aya naon ka imah maing boga salah aing boga salah mah sehat awak mah cager naon nu geuring dompet naon awasian siapa teu usaha kitu ayeuna baboro usaha aki-aki teh mah kabeukeun lagi museup wae sok meunang laukna lumayan dijual tara meunang lauk museup ayeuna mah da laukna ge malah ke masker itu aya wae lauk make masker emang jelema sih mamanya hiji kudu daek make mas Masya Allah nuhun Kang meuni kumplit ieu jaina kita ceramah pada kita dagang jaya alhamdulillah Masya Allah hiji daek make mas nu kadua kudu daek jaga jarak maka kula satuntung ceramah usum corona selalu jaga jarak can pernah kula ceramah dina tonggong nini jaga jarak nu katilu kudu daek cuci tang loba wudu susuci bebersih insya utami nasim kuring ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka para panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabiuna Muhammad nyatana jajaran panitia PHBI Kang Dadang Jumri, Ustadz Usub, Bapak Sahrudin, Kang Ipong, Amir Mahmud, Bapak Ahmad Suprapto, sadayana nu berjuang dina ieu kapanitiaan mudah-mudahan sing diangkat derajatna ku Allah Subhanahu wa taala. Utami nasim kuring aturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka masyarakat kampung itu Kampung Cikadu Indah Desa Tanjung Jaya Kecamatan Panimbang nu alhamdulillah nu jauh daek ngajug-jug nu anggang daek dararatang malah nu deket ti isu kene geus ngalalet alhamdulillah Duki kang ngalet ngeukeung bandalet sorak-soraknya tang pinang memang orang Cikadu Indah mah geus kajampering ka angin-angin katorta ka unggal nagara ka sohor ka kota Bogor ari kana pangajian mah tukangna alhamdulillah mudah-mudahan ya nu hadir sing para ranjang umur berkah rizki nu tani sing barokah tanina nelayan sing barokah jadi nelayana usaha sing barokah usahana ya robbal supados tajang kolong kana waktu saganggu kana waktu orang puput bae kana puhuna urang alak kana muarana urang udag pamaksana urang tarambai ieu pangajianana insya masa tacan kulang ngadadar kututungku singa jadi jajar carita hampura leuwih ti heula wabi khusus ka para guru sadayana jauh di Jugjug anggang datang kula ti Kabupaten Bogor daya maksad baris ngajarkeun wajah kamari ngucurkeun cai kaluhur teu ti pisan-pisan kula uninga Tanjung Lesung Pandeglang daerah santri seueur para kiai bahkan Banten darahna para wali ieu mah kula ti Bogor kadi lendek niat ngaji tapi seja silaturahmi nu dipamri taya sanes barokah silaturahmi urang sanes sing panjang umur bari gampang rezeki amin ya robbal menaan karena Isra wal Mi'raj baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan oleh masyarakat Cikadu urang Cikadu Indah urang jadikeun panjangling kana diri panghudang kana rasa leusan ngaronjatkeun anjeun iman jeung takwa ka Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal Isra wal Mi'raj Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngarapat bae kapayun ada hujan mah Bu tah lega keneh ieu tah saok yang ngarapatnya sok ngarapat heula Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya sadayana Astaghfirullah minal
Gusti dosa abdi sepisan langkung serbakan mudah di lautan namun abdi tetap gado keyakinan Gusti ka abdi bahis ngahapunten margi Gusti kira-kira sakedap di dieu kunaon Jibril kira-kira sakedap di dieu Rasul ren dianggo salat 2 rakaat rese salat 2 rakaat berangkat di perjalanan ditaros ku malaikat Jibril ya Rasulullah naon ingat tadi anjeun salat di mana teu apal Jibril tadi teh tanah Thaibah Gusti kota Yasrib nah kaulah pernah kadinya cacat pernah geuning kaulah kudu orang didinya sabab tadi tempat nu dianggo salat ku anjeun bakal jadi tempat hijrahna anjeun engkau akan Allah hijrahkan wahai Rasul di kota asal anjeun ayeuna Mekah ka tempat nu tadi anjeun salat nyatana kana tanah Thaibah kota Yasin yang sekarang kita kenal menjadi kota Madinah. Orang anggap orang ambil pelajaran ternyata Rasul sancan hijrah teh kan geus dibejaan bakal hijrah dan 1 tahun setelah Isra Mi'raj Rasul ku Allah hijrahkeun apa hikmahna sing horeng pelajaran yang pertama orang kudu bisa diajar nyawang mangsa nu bakal datang Rasul can hijrah dibejaan bakal hijrah kitu deui orang sadayana nu jadi umatnya Rasul pasti ku Allah bakal dihijrahkeun di Pandeglang ka Bogor kan mangga di Bogor ka Pandeglang wios hak pribadi ngan eta mah hijrah nu mungkin lain nu pasti aya kitu Kang hijrah nu pasti aya hijrah di mana Kang di alam dunia nu karandapan urang ayeuna ka alam barzah pasti urang bakal hijrahkeun ayeuna urang hidup di alam naon dunia kalimah fil mari tina dana ya nu dunuan dan yun kalimah istikafil ada nudukeun kana muanas dunia teh temporer teu lila jelema nu hirup di dunia eueuh anu lil eueuh alhamdulillah tuh aneh na Pandeglang teh kitu tah tina panas hujan ngakalikeun aju eureun sakali deui nagenya alhamdulillah nya masyaallah luar biasa barokah amin ya robbal Rasul hirup di alam dunia saukur 60 tahun bahkan teu nyampe aslinya mah 62 lebih berapa bulan cuma dipaskeun supaya gampang ingetna jadi 63 tahun atuh umatna ge moal jauh kah urang ge paling 60 ka 70 maka bisi nu hadir aya nu umurna geus 68 tahun 11 bulan 29 poe sapoe deui paling oge maksudna kana 70 tahun lain kana maot aya nu leuwih panjang abuya sari itu 100-an tahun Masya Allah kan orang dititah diajar naon nyawa mangsa nu bakal datang teh supaya diajar orang loba ibadah samemeh datang mah maut kullu nafsin dha'iqatul maut setiap yang hidup pasti bakal mati gede kolot baheulanya lamun boga anak incu tengah penting mewek sok dialajarkeun diarelingan kana maot kolot kahebatna boga orok mewek diajakan naon eling kana maot bener teh beda Kang jeung kolot-kolot ayeuna budak mewek diajakan TikTok ayeuna ih lain kitu kieu nu bener mah itulah kolot gelo atau budak mewek diajakan TikTok mana budak ayeuna maresepna teh kana hap main TikTok wah hayo tapi kamarewek petani tangga jauh beak gara-gara salam dari Binjai beak tangga jauh kabeh ku salam dari Binjai bener teh maka eta kolot bala matara kos gitu ngajan lagu ge laguna balaragus buka budak mewek cincang keling manuk cingkleng mah da cindeuteun los ka kolong bapa satar mah apa lagu eta coba lagu iya kompak cing cangkeling manuk
jingkleng berapa lagu namanya lo sakolong bapak satar tuh apa tapi nanya eta lagu Sunda anu mere pepeling ka urang sarere cincang kelincing urang Cikadung indah jeung kula hayu babarengan urang geura areling geura aribadah perang jeung peuting kada tu ngapingajari ulah hirup lang-lang ling sing sering udang ti peuting bapak sekcam anu bager sing sering udang tapi ningali ibu-ibu gareulis bapak-bapak karasep tukang hudang jam 3 ki hungkul geus ki mah eta make kolor heula teh kageul geus ki mah make kolor heula jujur hees wae pagawean di rumah teh masya maksudna teh hudang ti peuting salat tahat mohon ampun kepada Gusti sabab isuk jaganing pageto manuk cingkleng bakal loska bakal lepas eta manuk lepas maksudna manuk teh naon roh bakal terlepas di mana tina jasad nitih wancin mustari ninggal mangsa nu sampuna urang diangkat nyawa diri masing patir raga pisah jeung nyawa ngabungkang tinggal banusan teu usik teu malik ngagoler nyangirah ngaler ngagoler nyangirah ngaruh kakak geus kitu mah boga gedong sigrong moal digagandong aya maitnya gandong gedong meh lagi digogotong pamajikan geuris muali ais betul anak incu muamilu harta banda mual dibau bapak satar ngandung harti sataranjang sabab mait rek dipandi dina kitab Qurtubi jilid kahiji dicarioskeun bahwasanna nalika mait dipandian eta teh ngajerit maratan langit hujan deui hujan alhamdulillah eta barokah insya Allah nalika mait dipandian ngajerit maratan langit wa siapa akan jagat lalaunan pami lalaunan sabab nyeri dipandi beres mait dipandian mait di kafan beres mait di kafanan mait disolat beres mait disolatkeun mait langsung digotong heula nyoba langsung dikubur di dinya logodor datang pasan digotong mah babaturan dibawa ke pakuburan dikubur sorangan eueuh maturan masya aya teu maturan aya amal sorangan amal soleh oke si soleh mau amal saha gitu amal sorang rek soleh rek salah bakal dibawa rukun padung rapun lembah katindihan kalbereng nyangkola di alam barja ngaringtuk di alam kubur poek mongkleng butarata kupoek na harita yang nempot curug sorangan walaksana kehalangan ku amal doraka waktu hirup di alam dunia nirca tina ajaran agama geus kitu rek menta tulung kasaha tulung ayam nulungan ayam ke tenang pancen beres ayahnya orang teh teh dikuburkeun ku Abah Haji di talkinan ya hidung bin kereng udang-udang aya di Jarokuk yang terjadi di kitab Qurtubi masih jilid pertama yang terjadi awal malam pertama di Jalok Kubur naon aya nu ngaranna cepitan alam
kubur urang digencet ku bumi lamun kerja takwa jepitan kasih sayang bumi nganuhunkeun ka urang satungtung hirup di dunia urang dicakaneun dipake takwa tapi untuk orang yang durhaka durjana maka eta bumi ngagencet gencitan dendam sabab terido ditincak ku jelema nu sok nyieun dosa sakali doang eta mah tenang moal minum eta mah sakali ge mah nyarina langsung ripuh soalnya eta mah disebut lamun bagus rodotan min dari zina taman-taman di taman sur lamun doraka kuprotan min farin niron taman di taman neraka naudzu kang urang sadar culak cileuk pulang heureung sorangan ae di tempat naon ieu pula urang di jero kubur ceudeuh lagi di mana ya pula ka mana jalan saha batur kula batur ngomong geuning eueuh tiris asawa pisimuteunnana aya nu moal bet kabar ka jero kubur mawa selimun aya teu aya haradang ngawa asawa pikipaseunana keung asawa pibatureun hirupna di tempat naon ieu pula Gusti mulai urang neangan dulur urang kang mana dulur kula anak kula harta banda kula pangkat martabat kula geuning ayeuna mah eueuh bere kasempatan kula hayang hirup deui dibere moal qala rabbirjiun cek jelema nu jero kubur teh qala rabbirjiun ya Rabb kembalikan aku ke alam dunia kula rek salat kula rek tobat kula rek sodako kula rek rajin ibadah ampun kula ampun palapa samboja geus ditancepkeun batu nisan lebar sirajang tunjangan cai dikucurkeun kembang diaurkeun urang nu di jero ukur ningalikeun urang nu di jero ukur ningalikeun asal di mana waktosna nuju syakara abdi sieun hese ucapkeun syahadah rumaos abdi seueur pisan maksiat najan jejeritan hoyong kengeng rahmat margi tos waktosna tutup lawang taubat hazal rabbal baraya astaghfirullah minal khataya azam rabbal baraya firullah minal hiji Rasul eureun di tanah Thayyibah pada Rasul belum pernah kadinya gambaran jang urang najan urang can maot tapi pasti urang bakal dimaotkeun sabab Rasul ge can hijrah geus dibejaan bakal hijrah dan 1 tahun setelah Isra Mi'raj Rasul pun Allah hijrahkeun mudah-mudahan sampai urang hijrah ka alam barzah urang menang barokah dunia jeung akhirat amin ya robbal berangkat deui Kanjeng Nabi di tempat nu kadua eureun ngaranna Sajaratul Musa
Gusti aya naon Jibril nas tutupi hada makan kurang iren deui sakedap di dieu kunaon kedap iren heula Rasul salat 2 rakaat berangkat deui nanya deui Jibril apal Gusti tadi salat di mana teu apal aya tatangkalannya aya teh tangkal teh peninggalan kolot salila baheula nyatana tangkal peninggalan Nabi Musa diarana sajaratu Musa tangkalna Musa alaihi kunaon kaulah kudu eureun di dinya disitulah disitulah tempat di mana Nabi Musa mengatur strategi untuk melawan Fir'aun disitulah Nabi Musa mendapatkan jodoh yang bernama Safuro maksudna naon Jibril tah eta teh sajaratu Musa teh tangkal bersejarah kunaon kaulah eureun di dinya sakumaha urang gagancangan ieu Isra Mi'raj teh Gusti wayahna ulah poho kana tempat nu bersejarah apa hikmahnya untuk kita sasibuk apapun urang di dalam dunia kahade ulah poho kana sejarah ulah mau pohokeun kana sejarah teh barana Kang aya 3 hiji sejarah ayana agama saha tuh para ulama tuh para aulia eta nu mantap urang bisa menghirup udara Islam teh sagabeh dina hidayah di Allah memang aya perjuangan daripada para ulama betul hargaan para kiai man akroma aliman faqad akramani wa man akramani faqad akrama Allah wa man akrama Allah dakhula jannah siapa orang yang memuliakan kiai muliakan anjengan mantap lapan korsina alhamdulillah ya kan memang ada geges-gegesan antum alhamdulillah bisi pingsan kajian bu pingsan oke no penting menang doa kan pingsan ke doakeun supaya sehat jadi itu mah kena duit wae ya ceramah mah ulah mikiran duit daripada cicing di imam mantap kalau bakeun hulang-hulang di imam kalau hulang-hulang mending ceramah itu hatur nuhun kasep masya Allah